Kalayan berkah wirehing sekawi parantos kasumpingan Kang Sahrul Gunawan Wakil Bupati Bandung doakeun kurang sadayana anjeunna sing dipaparin kesehatan, anjeunna sing dipaparin keamanatan sarta dijaga diriksa ku Allah Nu Maha Kawasa. Aisim kuring mah Kang Sahrul jadi wakil bupati itu atoh. Nama kejeng atoh sabab bupati ge itu dakwah ku cara pemerintahan. Kades dakwah ku cara kadesna, RT dakwah ku cara RT-na, RW dakwah ku cara RW-na, nya kuring ge dakwah ku cara kuringna. Nu jadi ustad teh dakwah ku cara ustadna. Nu jadi pemerintahan ge dakwah ku cara pemerintahanana. Ngan meureun cita-cita nu paling akhir lamun di dieu aya Pak RT ulah popoloto teuing ka rakyat sabab RT ge bakal keung ku nu ngaran RW. RW oge tong popoloto teuing ka RT da keung ku nu ngaran kadus. Kadus oge tong haok polotot ka RW teh da sabab keung nying hareupan kades. Kades oge entong make jeung galak-galak teuing da keung di nalika dipanggil camat. Camat oge entong so ieu da keung nying hareupan bupati. Bupati ge bakal keung dipanggil ku Ridwan Kamil. Ridwan Kamil bakal keung dipanggil Jokowi. Jokowi ge bakal keung dipanggil ku malaikat pencabut nyawa. Jadi lamun kitu ti RT nepi ka presiden keukeuh cita-cita nu paling akhir kumaha cara urang mampu nying hareupan malaikat pencabut nyawa. Ya bener. Kajian luhur kuta gede dunya pangkat jabatan jeung segala rupa. Sabab nu ngaran maot mah ti handap nepi ka luhur. Cenah cek beja dicabut nyawa teh tina indung suku naik kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping kana tarang baga, tina tarang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana tikoro. Nabi Muhammad dicabut nyawa nyebutkeun nyeri, itu teh pangkat nabi komo urang. Nepi ka nabi dicabut nyawa teh kelah heula cenah malaikat. Nyeri ya Rasulullah, nyeri. Nepi ka nabi tumanya ari umat kami bakal nyeri kumaha ceuk malaikat leuwih. Nama kejeng leuwih umat anjeun mah Muhammad bedegong. Salat subuh kaberangan, salat lohor ka asaran, salat asar ka magriban, magrib ka isaan, paleba isah ka heesan. Tak ieu panyakit umat anjeun teh. Jadi dicabut nyawa teh leuwih nyerina teh. Nya bener Bang. Aslina ieu. Lamun kurumuy Ade Astrid tah hampura. Cenghar. Dibere diuk di masjid sajam nah ada bujur teh hayang mantau ge panon ngadak-ngadak tunduh lol Ade Astrid pira kadar kitu lageuna teh lol MC serele panda teh lagu Roma Irama. Kini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menunggu kadang kasih. Bogo we ngeunah ya. Geus heula. Ku bapak tempo kuring ngalagu Roma Irama tempo. Roma Irama berhasil soteh na lagu dangdut teu mungkin Roma Irama berhasil jadi presiden. Matak hirup gerak cicing dina porsina masing-masing. Kades berhasil dina pemerintah, ustad berhasil dina kaustadan, entong pahili tugas. Lamun pacorok koko dina tugas ta eta nu ngaran picilakaeun. Roma Irama jadi presiden kabayang teu ku ibu lamun aya warga Pak Presiden aya gempa kumaha ceuk oma terlalu. Pak Presiden aya banjir kumaha ceuk oma Irama terlalu. Nu paling paul lamun Roma Irama jadi kenek kabayang. Pandai ngaran kenek mah Bandung kamasan sekawi mang dua deui kenek kabayang teh lamun Roma Irama jadi kenek Bandung kamasan sekeawi loleh penumpang Al-Fatihah. Tina carita nu bieu ku Bapak simpulkeun yen jelema teh gumantung porsina
Bapak Wakil Bupati porsina di bidang pemerintahan lanjutkan itu dakwah sebagai pemerintahan. Pak RT dakwah ku cara RT, kuring ku cara kuring. Didinya disebut manunggal hartina jelema teu perlu silih cokelan kena kagoreng patutan batur da urang ge kadang-kadang leuwih goreng batan batur nya banyak matak ieu dina raraga mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad menang lain menang pek ngan urang judulna lain deuk mieling kalahiran Kangjeng Nabi sabab urang umur geus luhur piraku teu eling kana kalahiran Kangjeng Nabi pira kadar tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah jadi Nabi lahir teh 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah nganu jadi pertanyaan kunaon Nabi bet lahir bet tanggal 12 sabab Allah dek nitip kalimah 12 la ilaha illallah. Ibu wangsul ti dieu tulis la ilaha illallah tuluy hitung hurufna aya 12 huruf 12 la ilaha illallah kawengku ku tilu rupa hiji iman dua Islam tilu ihsan aya rukun iman saberiji rukun iman rukun Islam rukun ihsan hiji jumlahkeun ku ibu genep tambah 5 11 11 tambah hiji paingan cekolot jelema anu maot tanpa iman tanpa Islam tanpa ihsan maka disebut cilaka tu geuning heueuhnya iman Islam ihsan la ilaha illallah kudu dipake mager dunia jeung eusina dibandingkeun jeung kalimah la ilaha illallah ditimbangan hareupeun Allah leuwih berat la ilaha illallah kunaon sabab la ilaha illallah jadi pamager hirup urang panon pager kula ilaha illallah embung pepolotot ka batur ceuli pager kula ilaha illallah embung ngadengekeun bab gosip pan ayeuna digoda gosip naon anu keur nyebar si Lesti nepi ka si Lesti dibanting jeung dicekek kabeh jelema apal kabeh da eta atuh bedegongna si Lesti kuring ceramah di Cianjur di Heureuyan waktu harita cing teh les akang ti Bandung cing teh kumaha lamun ka akang nolak Pak moal ustad ditolak komo wakil bupati akang cing teh ti Bandung edeuk mileuleheunkeun ka Lesti ditolak pas sapajodogan moal nah cing teh make jeung moal abdi tos gaduh saha ngaranna Rizky Bilar ari ngaran ustad kudu ngalawan artis nya pasti urang nu eleh cing tepek bae we matak dereg-deg si Lesti kejadian kitu umat rakyat Cianjur Garut Subang kabeh Pak ngutuk kanu ngaran si Rizky hanya kuring anu seuri kumaha cek kuring rasakeun coba lamun si Lesti jadi jeung urang beureun dibabawa pangaosan dek umroh nelepon cicing ya eta mah dek percaya dek henteu da ieu mah ngaranna ge dongeng wadul bade umroh nelepon abdi bade umroh heuh cing teh juk tiiskeun heula pikir init umroh balik umroh nelepon deui wios we abdi aya nama nampi ka AA kumaha cek kuring hampura Lesti geus teu level naha manya anyar kawin urang juk boga anak hiji simpulkeun keur barudak ABG yang ngaran hirup teu bisa tampikan sabab wanita dicintai bukan mencintai. Aduh, bener Pak. Ngan meureun milih lalaki ulah dumasar tina gombal bibirna. Gombal bibir mah piaraleun. Aku punya bunga 3, kalau datang kamu 1 jadi 4. Kenapa gitu? Karena kamu cantik bagaikan bunga. Hek tanya heula buah bunga bangke teh. Di jalan kok ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Eta teh wadul gitu. Kalau kamu putuskan aku akan datang ke kantor desa untuk membuat surat ketidakmampuan. Barudak awewe ayeuna sok baperan, da memang ku Allah geus diunggulkeun. Kaunggulanana keur budak awewe, kaunggulanana keur ibu-ibu naon perasaan, kaunggulan bapak akal pikiran, matak lamun teu boga beas awewe mah ceurik, lalaki mah lain ceurik, mikir. Kunaon maneh ceurik teu boga beas kumaha cek salaki cicing maneh tong ceurik pan kuring bagian usaha ta eta teh silih tambalan antara pamikiran jeung perasaan
Nu paling power lamun lalaki baperan kunaon maneh ceurik teu boga beas hayu atuh urang ceurik duaan wah kalaka paeh teu dahar mata hirup mah butuh silih tambal tabata hadirin kaum muslimin angka 12 untung judi online geus lamun aya bahaya bisa diparasangan angka 12 la ilaha illallah pager ceuli ibu mung ngadenge gosip pager bibir mung ngomongkeun ka goreng patutan batur borogod suku kula ilaha illallah mung ngalengkah kana salah paingan akhirat salamet nalika jelema mawa la ilaha illallah nu jadi pejabat tong asa aing jadi pejabat sabab di jero aya la ilaha illallah teu mungkin lamun ku Allah teu dijadikeun nu pinter tong asa aing pang pinterna sabab di jero aya la ilaha illallah pan la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah sing lega-lega atuh ngahartianana teu aya nu mampu minterkeun angin Allah teu aya nu mampu ngadaekeun angin Allah teu aya nu mampu ngabisakeun angin Allah teu aya nu mampu ngajadikeun angin Gusti kuring cek ibu cek bapak pinter rute rumasa kuring pinter hakikat mah Allah mere kapinteran jadi lain kuring nu pinterna tapi Allah na ibu daek pangaosan lain karena ibu daekna tapi aya Allah mere kadaekna Kang Sahrul jadi wakil bupati jadi pejabat lain Kang Sahrulna tapi Allah nitipkeun pejabatna leungit jabatanana saha Kang Sahrulna leungit ieu pinterna saha kuringna leungit ibu kadaekna saha ibuna kahartos dugi kadinya teh matak nu ngaran hirup kudu cocok jeung tugas jelema pinter ku Allah dibere tugas ngoncoran jelema bodoh anu daek boga tugas ngajak jelema kedul nyaan ya pejabat boga tugas sing nyaah kanu jadi rakyat satuju pejabat boga tugas nyaah ka rakyat lamun pejabat teu nyaah ka rakyat hampura rakyat ayeuna tidak butuh janji tapi butuh bukti teu butuh waos nu penting buktos bener Pak sarua ti ajengan ge teu butuh bibir omongan anak ajengan nu penting mah akhlakna tabasumu kabil wajhi ka sodakoh seri anjeun kadulur anjeun adalah sodakoh berarti wajar lamun Ustad Amis Budi Someah daredeh alus basa hade carita leres Pak nyarasa ibu nompo Ustad Hasim beungeut tak geuning otak urang mah bege cicing we Kang Sahrul datang urang cicing di dinya kuat suku kagalai anjir kuat juga wah kuat jekok cicing teh si ibu teh apaleun aing ajengan ayo tuh menang nyanyi pek bae asal bisa ngan lamun teu bisa atau maksakeun gandeng kana ceuli tuh mata hadirin kaum muslimin gerasok urang cicing dina porsi masih aya bapak babin mas aya bapak polisi cicing tugasna masing-masing bapak polisi mung jadi ustad da ustad ge mung jadi polisi bapak babin sa bapak babin mas mung jadi ustad ge mung jadi babin mas jeung babin sa aranjeunna teh pamimpin urang Pak mau ngamuk gajah mata lain urang nu kudu ngareupan keun we urang bikeun ka pamimpin nya urang mah kabur matak nu ngaran jadi pamimpin itu berat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyetak Sayyidina Umar bin Khattab jadi pamimpin kumaha cing Sayyidina Umar jadi pamimpin unggal peting anya celang ka tiap lawang ngingki-gingki ka tepi wiring mawa beas 60 kilo lempang 6 kilo neangan jelema nu sangsara nepi ka Umar bin Khattab nyegruk ceurik nempo nandangan rakyatna katalangsara teu rido beuteungna seubeuh lamun rakyat henteu seubeuh teu rido cicing di istana lamun rakyat cicing dina jembatan hanapeun jembatan teu rido dirina gaya lamun rakyat sangsara itulah posisi Umar bin Khattab bener kan berarti ieu meeling kalahiran Kangjeng Nabi urang ngarujuk kumaha jadi pamimpin numutkeun Nabi Muhammad seperti kitu unggal peuting Pak Kades dek nyobaan unggal peuting mawa beas 60 kilo lempang 6 kilo saminggu kikituan potong cangkeng moal tejug langsung pidato bapak-bapak ibu-ibu hampura ti ayeuna riren abdi jadi kades naha nyeri cangkeng anjir moal aya nu mampu jadi pamimpin seperti Umar bin Khattab
terido dirina sebeh lamun rakyat lapar, terido dirina cicing di istana lamun rakyat cicing hanapeun jembatan, terido dirina baju ginding gagah jeung gaya lamun rakyat make pakaian urut jeung butut. Andai kata poe ayeuna aya pambiun seperti kitu, doakeun ku urang sakabehna sing amanah satungtung hirupna. Tuh hiji tah pamimpin nu hade teh lain datang 5 tahun sekali geus jadi geblus ka alam gaib. Nah di eta pamimpin jurig jarian. Tapi benar ya. Tuh. Sehingga Rasulullah teh ngajarkeun Pak naon nu diajarkeun ku Nabi, hiji ma'rifatullah. Yen makhluk di alam dunia nu bakal salamet teh nu wawuh ka Gusti Allah. Ibu wawuh teh jeung Gusti Allah. Wawuh jeung Gusti Allah. Cing urang tes. Allahu Akbar subuh lamun jelema wawuh geus ngabring ka cai geblus salat wawuh. Coba kanyataan urang Allahu Akbar hees bener. Lamun Kang Sahrul rek datang ka dieu ngaWA ka panitia, Kang saya rek datang ka dinya, panitia boga bangga dit edeng-edeng ditempo-tempo tah Kang Sahrul ngaWA. Hiji Allah oge ka urang ngaWA ngaliwatan Quran, nah urang teu bangga boga Quran. Bener ya. Lamun Kang Sahrul poe isuk cek Kang Sahrul teh ibu wayahna enjing sumping karumdin tabuh 8 abdi rek masihan hadiah kuring yakin titah datang jam 8 rakyat bakal datang jam 7. Tapi ketika Allah manggil ka urang kudu datang 4:30 urang ngaku datang jam sabaraha. Cek Allah kudu datang lohor jam 12 urang sumping tabuh sabaraha. Asar jam 3 urang datang jam sabaraha. Maghrib jam 6 urang datang jam sabaraha. Isya jam 7 urang datang jam sabaraha. Ternyata eueuh nol gede Pak nu disebut ma'rifatullah di urang teh eueuh. Sahingga maot teh rada hese. Matak nu ngaran maot mah dicabut nyawa teh ti handap lebih ka luhur matak anu maot ngaburileng. Set burileng. Lolebe tungkup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu saleh mah jug peureum, belenya seuri. Teu kabayang lamun mayit belinya seri mah teh ngagajleng. Nu paling paur lalaki anu sok curigih ka awewe sejen bari geus boga pamajikan. Jigana ditungkup kieu teh Kang lain peureum kieu sabelah. Nu kadua ibu ge tong atoh-atoh teuing, da ibu ge bener loba pisan barang penta kanu jadi salaki. Beres 100.000 kurang dibere 500 isuk beak. Matak himbau kuring ka bapak-bapak lamun ibu kamol barengan ku bapak ceceklan leungeuna sing romantis tangke balik terangkeun cek pemajikan teh Pak nepi ka romantis tadi di cecepengan panangan cek bapak teh lain romantis aing mah nyeceklan leungeun teh mun dikencarkeun sagala dikokon kitu mah nyokot itu jamret nyokot ieu jamret pan nya lain romantis nganteur pamajikan teu geblek duit. Nu akhirna kamol teh ulin wungkul jatah teh 7.7 peuting pan baeud lagi. Loba kieu we ibu teh kanu jadi salaki teh hampura nu ngaran maot mah nilep Pak di dieu. Lamun loba pisan kieu ka salaki teu bisa nilep ngacepret teh haben. Untung palabe pinter nyokot 1.000 perak teu leungeun jug nilep sorana. Sabab nu ngaran maot adalah tungtungna kahirupan. Jadi cita-cita paling besar lain hayang jadi ustad ternama, lain hayang jadi pejabat tinggi, lain hayang boga gedong sigrong, lain hayang boga mobil mewah, lain boga hayang boga sawah lega. Itu mah leutik teuing cita-cita lemet. Matak urang tong bangga ku kaayaan, tong bangga ku sawah lega, kudu bangga mah engke nalika nying hareupan malaikat pencabut nyawa lulus banglus lalu gina jalan gede sasapuan teu geneuk jeung teu maleubeun. Itu hakikat kahirupan bener teh. Ya lega sawah anjir golop tadi gitu-gitu. Boro-boro imah, boro-boro sawah, pamajikan anu nyaah ka salaki, maot bapak milu henteu. Sugan aya di dieu mah abdi bade jeung saha bapak milu jejak bobokongna jugdeuk milu mah ka itu. Moal teu geblus ka jero kubur teh ngagajleng deui Pak. Cing teh lain deuk milu, ulah teh disebut nyaah teuing. Tungguan sabulan, 2 bulan, 3 bulan. Bah. Nyaah kanu geus maot leungit beger datang deui nu akhirna beger waduh begerna jiga angkot eueuh penumpang
artina kasadih di alam dunia babari aya gantina. Leungit salaki datang salaki nu kadua, leungit pangkat aya deui pangkat nu lain, leungit sawah aya kene gantina. Tapi di akhirat Pak deuk naon urang deuk neangan ganti ka mana? Nya heula teh da. Tapi dipikir-pikir bener. Di dunia teu boga beas, menta ka RT, RT teu mere ka RW, RW teu mere ka kades, kades teu mere camat, camat teu mere bupati, bupati teu mere gubernur, gubernur teu mere Jokowi lah. Jokowi teu mere sok ka urang lah. Gerak ku urang teu mere. Tapi di akhirat Pak nu ngaran kasedih itu eueuh tungtung. Maka ulah coba-coba urang keeng ku neraka akhirat tapi sakapeung neraka dunia bet dijarieun. Nu kumaha neraka dunia? Neraka teh panas, diri kapanasan ku milik batur, diri karerab ku milik batur, diri kaduruk ku harta bana batur. Nu kieu teh ngaran teh nyieun neraka dunia. Ya bener. Batur nyieun gedong nyeri hulu kunaon? Batur meuli kursi panas tiris kunaon? Batur meuli motor ratu gangan kunaon? Batur meuli sawah paeh si eta di ditu. Kunaon lamun lain eta panyakit hate. Matak nu ngaran hirup jelema kudu kosong, bibir kosong, hate kosong, suku kosong. Lamun di dieu jelema kosong bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah kieu bakal eah-eahan. Dia ceramah kitu aing ge bisa. Atuh nah lain ku cucungik sia. Bapak kosong, kuring kosong. Pak Kades kosong tina ilmu agama deketan MUI, MUI kosong tina bidang pemerintah deketan Kades. Nu akhirna tugas masing-masing berjalan. Bener Bang? Eueuh jago, eueuh sampurna hirup jelema Pak. Kuring bisa orasi kieu, kuring bisa dina agama, cantang tuh jadi RT. Aral ngadepan rakyat ayeuna. Bener? Kamari ge geuning RT dicarekan, RW di edan-edan, RT gelo, RW edan, situ kunaon ibu batur meunang 600 aing henteu. Tapi eta RT kukuatan, lamun urang we geus haroreah. Moal teu dikiekeun ku si lain jadi RT lieur aing. Moal teu kitu. Ieu urang kosong, bapak kosong, kuring kosong, jelema kosong bakal sanggup dicician. Boro-boro tina kiai, boro-boro ti Quran, boro-boro ti hadis, boro-boro ti pesantren. Jelema nu kosong hate anjing sekalipun bakal mere oncor kahirupan eukeur urang lamun hate bener kosong. Mata ka anjing teh kudu sopan. Anjing datang punten pun guru gitu. Palebah mana urang nyokot ilmu tina anjing? Pak, di lemur kuring aya nu miara anjing, tara ngamek kuring. Lentong ka anjing, punten pun guru ka anjing. Cek tetangga rada gelo si ustad. Kalau bagaimana gelo namanya guguru ka anjing. Kali-kali lah orang guguru ka anjing. Sanajis na baham anjing masih kan biasa dikumah ku 7 kali kalian make taneuh. Tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pa antel awak padeukeut hate rujan saumur-umur. Ya benar atuh. Benar Pak. Sekali rakyat dihianati maka 1000 tungtung moal pernah percaya deui. Iya. Asli Pak. Ces. Mata kudu kosong, hate teh bibir kudu kosong. Kosong teh molongpong, mun ceramah ya ceramah. Teu kudu main nafsu. Ari jelema anu aya eusian mah pan beda. Panggih jeung nu jangkung, oh taraje. Slow lo jelema motok betekok ieu teh awak atawa dreum ngaledek pandu paingan itu nyokot pagar habek kana tarang urang lain kahayangna tapi tah bongan bibir urangna ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti pagawean jeung amal sewang-sewangan. Bener Pak teh cukuring ge nu jadi penyanyi tuluikeun dakwah ku cara penyanyina si Oma ge dakwah Yayan Jatnika ge dakwah kada urang ngalagu pukah nyanyi deui urang kalem geus sajam geuning ceramah teh nasa sakeus geus jam 10 lain boga kana jadwal urang hancaeun tapi ke jam 12 cari cing bujur cari cing aduh
Dino kieu mah moal aya hancip, tapi aku udah pengajian gelut. Pangaosan bari hiburan. Satadina sugante muarek cidra borok betah mikanya mika cinta kamanehna kuring geus asami boga geuning asih teh lain nu kuring kacinta gampang ilangna milih nulian ada pogoe genah diri kuring ibarat cukang wahangan dipake mentas pikeun nyorang paniatan batin sedih duh nyeri kaliwat saking nyeri asa diturih ku hinis asa ditiruk jajantung ngalang layung anjeun datang deui sanggeus meunang ka nyeri tapi hate teu narima ka nyeri asa can bari bongan anjeun tega ngulinkeun rasa kacinta asih nu mimiti buka tepugu salah pegat berat durian anjeun mah jongjon miheman aduh aing mah teu butuh dikeprokan butuh duit nohon Bu Haji sing barak milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi oh kan cek Bapak Babinsa nah cenah Kang saya teu didoakeun punten Pak Babinsa abdi mah ngadoakan nu mere wungkul nu teu mere mah ngadoa sorangan da ieu teh lain keur abdi asli kuring boga guru kuring urang daerah Tasik perbatasan Ciamis Bah Dodo cek abah mun maneh hayang nu mere duit mun maneh hayang babari milik kudu babari mikeun milik catet kata kuncina mun urang hayang babari milik kudu babari mikeun bener teu Pak hayang babari milik kudu babari mikeun milik badungan Bu Haji sanggeus mere ka kuring isuk teh sehat jag nu paling paurut teu mere boga rering maka kuring ge sarua ieu teh lain keur kuring deuk dibikeun deui ka saha lain pamajikan can boga tuh nasib kuring jeung Kang Sahrul teh sarua Kang Sahrul duda ngan urang bujang ieu teh dibikeun deui Pak ka Indomaret dek nyaon dek nyokot beas sabaraha hargana sakarung 260 ieu karek 100 kurang keneh mung daun kalapa angin kala
kupayna kawas kupayna nulawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teka hontal dina lamunan mun seug manehna kiwari aya gigireun merenan hate moal tagiwur dirundung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngolebat dina lamun sok bejaan baturan dina lamunan unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijuk-juk wale teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna dina lamunan unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijuk-juk wale teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna dina lamunan ayo mah kahareup moal moal ceramah deuk nyanyi asa kaharti tina nyanyi sebenarnya mah teu katakdirkeun ngan ku nafsu belaan dah itu ini dihalalkeun segala rupa cara anu haram ge dijadikeun demi nafsu nyambut takdir ari nabi mah demi takdir leungit nafsu ai urang mah demi leungit takdir datang bener ya jeung da tetangga ge bakal ngomong kuring 38 kawin jeung 58 maruk moal gujrud gojrod dah ustad teh liur awak sakitu mah hade beungeut sakitu mah meujeul umur sakitu mah pas dar meunangkeun ini kabeneran deui pamajikan teh beunghar moal teu hartana moal teu kitu tetangga urang tapi zaman nabi naha jelema ngabungkam jelema cicing jelema reureuh sabab apal nabi itu al amin terpercaya nah kuring bakal pada ngagunjing da teu dipercaya sakitu we atuh simpel mulu dan nabi mah terpercaya urang mah eueuh numer nabi dagangna jujur yenit dagang kain matak anu rek sunah rasul mah urang gonewah apa nabi teh dagang kain aya di dieu dagang naon pak
Wah bid'ah anjir. Nabi mah dagang kain, ini kasam, cek urang sam teh. Naon eta Muhammad? Kain ti mana? Ti Siti Khadijah. Peser ku abdi, mangga sabaraha? Ti dunungan mah 50 ngan mangawel bade ngalangkungan sabaraha. Bisa teh urang dagang jiga Nabi? Moal Pak. Nah, nu meuli loba nawar. Sabaraha mah eta kain 50 45 we nya, nya mending badul urang. Paingan Nabi milih jujur, ternyata dipercaya ku nu rek meuli. Urang memilih jujur da batur anger teu percaya. Bohong, di mana aya nu dagang jujur? Sanajan jujur. Nah, ada dagang teh ngadon beak harta, beak tanah, beak nanaon. Berarti lamun kitu Islam poe ayeuna can jadi budaya. Lamun Islam geus jadi budaya, dagang kudu jujur jiga Nabi. Ngong adan maghrib kudu geus pinuh saperti pinuhna baheula Masjid Nabawi. Geus jadi budaya. Assalamualaikum di jalan geus jadi hamlumrah. Ibu balik ke ti pangaosan kas ka imah, assalamualaikum, waalaikumsalam geus biasa. Coba ayeuna ibu, assalamualaikum di temalan ti jero, waalaikumsalam dibukakeun tulak pantok, kumaha cek salaki panas di temalan panyata lain cucungi sia. Tuh berarti can jadi budaya. Benernya can jadi budaya Islam di urang teh. Mata hampura kuring ceramah ngaliwatan budaya supaya budaya teh aya warnaan lewat agama. Itu maksud kuring teh Pak. Situ persen Arab jeung urang jauh beda lah. Kekeh bapak hayang jigu orang Arab sok urang ditantang. Di Arab tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek. Cobaan di Sekawi. Tarawih nepi jam 3 subuh. Sapoe pinuh da teu nyaho, kadua poe jelema jijingkrungan nyeri cokor. Kalau ditanya, "Mang teu ka masjid deui?" Imamna rada gelo anjir, imam dicarekan. Nah, da teu cocok di urang mah teu cocok. Ngan untung Allah ngan nilai ibadah manusia lain ku jumlah loba, lain ku lila, tapi Allah ngan nilai manusia mukhlisina lahudin ku kaikhlasan hate. Nah, jadi saeutik ikhlas lebih alus daripada loba isu kukulunu. Ya bener. Ibarat ibu mereka abdi leutik bae asal ridho. Daripada gede beak sawah akhirnya isuk mau diulem deui teu sudi anjir ngulem ustad eta beak sawah aing oge nya jiga karunya dasar wa jelema ya bener kan Kang nya tukang son ge dakwah demi Allah Pak ya tukang son dakwah kadang-kadang pahala mah gede kana tukang son katimbang kuring pan menang ngagubug aing naon bikos ya ku urang lah tuang kibor tuang kibor pan sidik menang mawa urang nah dianggap budak pamangi iya teh tukang son teh dakwah kalau bagaimana dakwana coba lamun kuring teu make son balik heuras genggerong matak nuhun tukang son 100.000 bagi duanya. Da abdi mah tadi ge memeh ini teh bebeja ka kolot sing teh mah rek pangaosan heuh cenah kumaha didoakeun sing hasil tempo ai tukang son mah nancep tadi ge teh hasil-hasil da teu minta doa heula ka kolot matak doa anu paling manjur adalah kolot sedengkeun Nabi Muhammad yatim piatu berarti teu boga kolot. Kunaon Nabi Muhammad bet jadi yatim piatu sabab Allah berkehendak Nabi kudu jadi jelema pinter. Matak jelema pinter mah teu butuh dididik ku jelema, teu butuh dididik ku lingkungan sabab Nabi deuk dididik lagi ku Allah langsung. Paingan Nabi cerdas sabab nu ngadidik Nabi adalah Allah, paingan kuring boloho dan nu ngadidik kuring adalah dosen. Palebah mana kuring boloho 38 can kawinnya maruk teu boloon. Nya sapanjang bapak dididik ku jelema kudu ngarumasakeun maneh Pak bodoh. Nabi mah dididik lagi ku Allah, paingan Nabi pinter nu ngadidik lagi Allah. Geuning Nabi ummiyin teu bisa maca teu bisa nulis, maknya jalma teu bisa maca, maknya jalma teu bisa nulis, tapi Nabi hatam Quran sapoe sapeuting sing mikir palebah mana Nabi teu bisa macana atuh bro. Itu mah hanya perangkap Yahudi supaya urang dipingpin seolah-olah ku jalma nu buta huruf. Jeung kudu rada ngagali ilmu tafsir saeutik lah. Nabi teh ummiyin, teu bisa maca, teu bisa nulis. Jadi Nabi buta huruf kitu. Secara teu langsung urang geus ngahina Pak. Ummiyin di dinya tong dihartikeun teu bisa maca, teu bisa nulis. Maknya nu teu bisa nulis jadi pemimpin besar. Maknya teu bisa maca
unggal peuting hatam Quran ngaimaman tarawih nepi ka ti Al-Baqarah nepi ka Anas kabaca kabeh lamun lain eta dibaca narek ngabetem Nabi artina atuh lain teu bisa maca teu bisa nulis tapi Nabi teh teu kudu maca jeung teu kudu nulis. Ai ibu kudu maca teu da bodoh apa bapak kudu nulis da bodoh apa ai Nabi teu kudu maca teu kudu nulis dan Nabi mah geus cerdas ti dituna. Jadi Nabi teu butuh maca, teu butuh nulis. Nah, Nabi geus cerdas. Sok ya budak anu tara nulis di sakola dicarekan ku guru. Nulis emang kos nu geus pinter tuh. Jadi kuring ge bodoh apa? Mahna bodona kuring kudu maca, kuring kudu nulis berarti boloho. Nabi mah teu kudu maca, teu kudu nulis. Dua anu sok disalahkeun. Nabi miskin, bener teh. Nabi teh teu bisa maca, teu bisa nulis, berarti sawangan orang Nabi buta huruf. Nabi teh miskin, bener. Lamun bener Nabi miskin, naha sataun kurban 60 onta. Nu beunghar di dieu teangan ku bapak, wanieun teh sapi 60 dikurbankeun dina setahun. Hiji ge ku tujuhan, bro. Jadi Nabi lain miskin pak, Nabi beunghar tapi teu memperlihatkan kabeungharan. Urang mah miskin selalu nembongkeun kabeungharan, kajeun kongkorong meunang nginjem nu aing we. Kajeun kongkorong meunang meuli tina lajada ladang tina COD-an. Dieclok ku batur teh punten ieu mah warisan sidik eueuh suratan. Nah hidup penuh dengan kepalsuan. Kasal da kapanggih nama saminggu sakali ngingki ka pasar deuk nyipuh cenah koneng deui mending ge hirup mah asli nalika urang sangsara tembongkeun kasangsaraan nalika urang beunghar tembongkeun ka beungharan teu perlu nyumput teu perlu hirup mah teu perlu bagus tapi bener kan Bu tapi ka make kongkorong ge aduh bari tina lajada ieu teh 5 gram sintrek tuman labuh we labuh di imah da lain labuh ngomongkeun pangaboga cinta kunaon ibu mastaka naon cenah itu titolonyong kana TV 40 in hargana ge 5 juta nada urang mah nanyakeun bun cunur sirah teu nanyakeun TV henteu cinta eta sampean bared ti TJ kana mesin cuci cing teh sabaraha hargana 11 juta percuma di imah boga mesin cuci 11 juta ai bibir teu bersih-bersih baju imah kotor bisa dibersihan tapi bibir ieu nu kotor hampura loba nu nyeri hate ku bibir urang cai nu mana nu bisa ngebersihan kana kanyeri batur aduh oh. Kalem oyong nepi kata budua pek maneh we sorangan urang mah deuk balik ieu nu hoyong tabu duaan teh heubu urang-urang baralik we keun hayangnya urang Bandungan nu hayang nepi ka jam 2 ibu hoyong deui kata bus baraha jam 1 tuh sampai pagi alus marentana mah sampai pagi kan antep cenah manehna nepi ka pagi da urang boga kana kahirupan nyari bujang eueuh kahirupan tapi benernya cinta area eta leungeun ibu bared ku naon cenah teh ngajamret kana naon kulkas ari si ieu ngomongkeun labuh ngomongkeun pangaboga di imah mata kadang-kadang Pak doa teh gumantung akhlak urang nalika urang geubis teu ngomong-ngomong pangaboga sing tere sehat tuh tapi coba jetot kana TV gubrag kana mesin kulkas kumaha ceuk kuring sing geubis deui enjing da jelema kitu mah kudu disungkun nya heuh nya padahal la ilaha illallah teu aya nu mampu ngabeungharkeun anya Allah beunghar bapa beunghar kuring lain karena usaha urang Pak tapi aya takdir Allah aya Allah nu ngabeungharkeun mata gera bejaan jelema beunghar sombong gera tobat gera cager nanaonan ari si laing lara sepuh
Kadang-kadang Allah ngamiskinkan hiji jelema bisa salamet ku miskina, kadang-kadang diberi kabeungharan jadi sombong cilaka ku kabeungharanana. Kadang-kadang jelema bodoh salamet ku bodona, dan jelema bodoh mah loba kasieun, tapi jelema pinter eueuh kasieun. Mana bukti itu di luhur eueuh kasieun di kieu ge. Nago gue nu nyieun hukum tapi dihukum. Nya aral gitu. Nu maling hayam gemep, nu koruptor aspal dihakan jengkel heuh. Mana atuh makna tina maulid teh? La ilaha illallah. Pager soca tong molotot gorengna batur, pager ceuli tong ngadenge gosip batur, pager suku tong ngalengkah kana salah, pager hate pikiran urusan kemajuan Islam lain mikiran kagoreng patutan Islam. Itu ustad ya ustad, itu ustad genah lamun ngahiji ya. Nu di udeng, nu di kopiah, nu di gamis, anu teu digamis, apa mah genah ya Pak. Seru juga. Lah ini mah batur tahlil nunutan gitu, la ilah. Teu kengeng teh kitu-kitu teh teu kengeng. Itu amak Pan. Timpah urang tahlil, la ilah illallah. Cek itu sia nu teu kengeng. Eta teh tahlil atawa tripping mana teh. Nu tungkul anu tungkul keur la ilaha illallah, nu ngagideug keur la ilaha illallah, nu muih ge keur la ilaha illallah. Illallah. Teu kudu silih ganggareuhkeun, anger nu dibaca mah la ilaha ya. Ceuk nu tungkul maneh nu teu meunang monyo aya. Hayang disiksa Allah. Ceuk urang mah leuheung cenah, nama kejeuna tempo si itu cenah. Itu mah hanya sebuah cara. Dan nu penting mah nepi na la ilaha illallah. Hayu ladang muludan teh bibir pager kula ilaha illallah. Sehingga mung nyaritakeun kagoreng patutan batur. Ceuli pager mung ngadenge gosip. Panon pager mung popolotot ka batur. Suku pager mung ngalengkah kana salah. Ieu teh ladang muludan teh eta. Jadi lamun ladang muludan jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur keur nanahaon ieu muludan. Boro-boro rakyat, boro-boro ibu, ustad jeung ustad geus muludan Pak adu renyom parasea. Keur naon eta muludan? Aduh aing mah ampun Gusti. Iya, Islam itu lain kumaha cara menang pangaruh demi Allah Pak. Dina Islam itu lain kumaha cara menang pangaruh, tapi kumaha cara Islam nepi sehingga bisa mangaruhan. Lain kuring kikian hayang boga pangaruh demi Allah, kuring naon pangaruhna, tapi kuring kikian hayang Islam ka ibu mangaruhan. Lain kuring hayang menang pangaruh hirup, tapi kuring Islam hayang nepi ka mangaruhan ka ibu. Isuk teh bisa berubah geus muludan teh. Ngadenge gosip. Hayang melotot. Saha sok nu sok popolotot? Tah, ibu-ibu. Bapak mah jarang. Ibu-ibu mah budak, cicing heula, urang buktikeun heula. Budak balik sakola disaragam keneh belenyeng ulin sapatu. Coba ibu ori balik sakola teh sapatu teh teuneun dina tempatna kos kaki lelepkeun bisi isuk deuk sakola lieur neanganana. Kumaha cek bapak? Mah sia saruana ngararaku. Deuk bohong palebah mana sok ngararaku. Tapi bener Pak, nah bapak sok gituan tara. Tapi ibu, aduh ayo ulin teh seragam ganti heula. Kumaha cek bapak? Mah tong gitu-gitu teuing nepi ka heuras. Sia ge sarua tuh. Palebah mana kuring bohongna. Ibarat dunya cicing jero ya teh. Ibarat dunya ku Allah dijieun teh keur jelema anu taat, tapi nahan anu teu taat ge milu hirup. Malahan lebih subur si eta bat anu taat. Berarti anu teu taat teh kudu nganuhunkeun. Kumaha cek Allah? Kami moal waka ngajadikeun kiamah lamun la ilaha illallah masih kene aya dibaraca di jero masjid. Matak rakyat nu teu ka masjid teh nganuhunkeun kanu osok sabab la ilaha illallah raeng di jero masjid. Hingga Allah nahan deuk kana kiamatna lamun masjid rame keneh ku la ilaha illallah. Amun bisa malain nuhun asup. Lain nuhun Pak Kiai sok we sorangan. Lieur ah. Ieu teh karek nu kitu teh.
Tadi ge Pak di Pak Ustad Ade ninggal teh aya samangka, tumpeng, endog, hayam, balado entong. Ari Nabi kumaha ya Rasulullah sae raksukan teh nu abdi leuseuh kumaha ceuk Nabi tah nu kuring pake ku maneh nu maneh pake ku kuring artina Nabi teu boga rasa pakaian jadi modal kamuliaan sabab hakikatna mulia itu datangna tina hate lain tina baju bener ya. Jadi lamun panitia di direk nyunah Rasul naon nu diomongkeun ku abdi bahankeun aya samangka blus karena keresek tuh balado entok lalepkeun cau leutik lalepkeun tumpeng-tumpeng gubung ya berarti cenah kada demes lain kada demes anu merewe kurang ridho apa ngaranna ge kuring mah semah iya teh pribumi aing ngaran-ngaran pribumi ka semah kudu kumaha tuluy kuring barang bawa disebut kada demes nu mere nu kurang ridho daripada terido entong we bener bagi penting sirah teh asa beuki cerdas ampun Gusti tapi dipikir-pikir nya ban Bu kahirupan urang teh teu sarua teu akur teu persis redeg dibawa deui sok dek ka subuh ge ngomongkeun akhlak Nabi moal amat atuh. Di juru kota Mekah aya jelema Yahudi anu lolong, catet Yahudi lolong. Di juru kota Mekah Yahudi anu lolong tiap subuh Kangjeng Nabi nyungkeun tuangan ka Siti Aisyah. Aisyah minta dahareun keur saha ya Rasulullah keur Yahudi anu lolong dihuapan Yahudi nu lolong sanggeus dihuapan Yahudi ngahina Nabi tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gejul malum nu lolong pan teu apaleun eta teh Nabi Muhammad Nabi teu nyarekan Nabi teu kumaha leos deui isukna ya Aisyah aya tuangan aya deuk kasahakeun Yahudi nu lolong dihuapan deui 15 tahun Nabi mere kadaharan Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci